Jadi jangan orang Islam mah henteu pantes khawatir yang berlebihan teh. Kudu tetep keimanan mah dijaga. Teu kudu tuturut negara batur caricing di imah. Batura bara leungar meureun nagarana mampu maraban aya urang. Jalma titah caricing di imah. Disumbang teu ku pamarentah. Ore kumaha rakyat. Pandina Al-Qur'an ge geus jelas. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Famay yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kunaon kudu sieun. Urang kudu antisipasi tapi antisipasi anu teu ngaruksak keimanan urang. Antisipasi anu teu berlebihan. Eta ngalarang Jumatan. Saha nu nanggung dosa jalma teu Jumaah? MUI. Gagah amat. Ye Nabi Adam nepikeun ka Nabi Isa alaihi salam. Ketika diminta syafaat di yaumil mahsyar, eueuh nu mampuheun hiji ge. Kabeh nabi 24 nabi dan rasul hanya menjawab nafsi, nafsi, nafsi. Teu mikirkeun batur. Ayeuna MUI, naon MUI? Erek nanggung dosa jalma nu teu Jumatan. Ayeuna encan nanaon? Majelis ulama geus ngumumkeun haram mudik. Puasa ge encan ujug kaluar fatwa haram mudik. Atuh buat teuing barali coronana ge. Ameh puasa ge. Jadi kumaha? Nagara lamun lila kawas kieu hancur. Ekonomi negara babak belur. Nu paling keuna dampakna ka rakyat. Pamarentah nita cicing di imah ka rakyat ai maraban teu. Solusi teu mere, kumaha ieu teh? Kamari aya berita wajib masker, rakyat wajib masker, mana maskerna? Kumaha ieu teh? Tibang nita hungkul, fasilitasna eueuh. Atuh ari nita mah jeung fasilitasna. Ngabingungkeun rakyat. Mun aya rakyat ngomong kawas uling kieu mah kan dianggapna ngalawan kana kebijakan pemerintah, lain ngalawan. Coba dikaji deui eta fatwa teh nu bener. Innallaha qad ja'ala likulli syai'in qadra. Allah geus ngajadikeun kana segala perkara teh qadron. Sesuai dengan qadarna. Moal aya jalma anu kakeunaan virus aya eueuh tulisanana mah. Nu kakeunaan ku virus berarti eta memang geus aya tulisanana di dituna. Teu kudu nemen-nemen teuing ngaruksak ibadah, ngaruksak segala rupa. Ieu teh kumaha nagara teh? Kuring percaya Said Agil, Kiai Haji Ma'ruf Amin, jalma palalinter, nyaho asbabun nuzul Quran, nyaho asbabul wurud hadis, nyaho hadis dhaif, hadis sahih, hadis maktu. Kuring teu nganggap bodoh, ngan tolong dikaji deui eta. Loba fatwa anu kurang relevan, terlalu prematur. Di mana eta fatwa teh dijieun? Fatwa teh kawas sagawaya. Darul Mafasid buqadamun ala dalil masoleh, ala jalbil masoleh, dijadikeun fatwa ulah Jumatan. Nu gering, nu ulah Jumatan mah lain nu cager. Antisipasi, fahkum bizawahir wala tahkum bisarair. Hukuman mah zahir we. Jalma zahirna calalager, nu zahirna cager Jumatan. Nu zahirna gering cicing di imah. Geus sakitu. Ai dilarang kieu mah kana mun aya jalma Jumatan teh ngalawan pamarentah disebutna. Melawan fatwa MUI. Ai fatwana tadi sagawaya terburu-buru. Ayeuna geus nepi ka ira coba rakyat ulah keluar imah. Mall ditutup, perusahaan-perusahaan besar tutup anu padahal karyawanan teu keuna ku Covid.
pengurangan karyawan, PHK karyawan eta anu tanggung jawab. Karyawan udah PHK calalager, pabrik anu ditutup karyawanna calalager. Ieu saha nu teu cager? Rakyat apa pemerintah nu teu cager teh eta? Ngabingungkeun rakyat jelema palalinter.